Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kanggo sagala limpahan rahmat sarta hidayahna tina kasempatan ieu urang tiasa patepung paampok jongok sasarengan dina ieu acara. Sabab lamun teu aya nikmatna mah urang moal tiasa patepung sareng ngadengikeun ieu pidato nu bade ku simkuring dugikeun. Shalawat sarta salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, para sahabat sadayana tuk dugi ka urang sadaya salaku umatna. Hadirin kusim kuring dipika hormat, tina ilmu kabagjaan dunya tiasa urang rasakeun, tina ilmu oge kabagjaan alam akhirat tiasa urang rasakeun. Sapertos tina hadis Nabi anu ngabogaan harti, barang saha anu ngahoyong kahirupan dunyana, mangka wajib bagina ngabogaan ilmu. Nah, makin loba ilmu nu ku urang dipiboga, insya Allah kabutuhan sareng kabagjaan dunya tiasa urang hontal. Kitu oge sami, pangharepeun urang kana kabagjaan akhirat oge insya Allah tiasa urang rasakeun. Ku kituna para hadirin sakalian, jantan nuntut ilmu teh kedah diutamakeun. Komo deui pikeun siswa-siswi anu calik di bangku sakola. Teu aya alasan kanggo urang males-malesan tina diajar. Sabab diajar atawa nuntut ilmu teh nyaeta hiji kawajiban pikeun urang sarerea. Rek kumaha oge mangsa kahareupeun bangsa ieu teh aya di pundak urang salaku generasi ngora. Ku kituna urang kudu bener-bener diajar pikeun neangan ilmu nepi ka sajero-jerona. Para hadirin anu dipika hormat, sakitu wae pidato singket dina judul kautamaan nuntut ilmu anu tiasa didugikeun dina kasempatan ieu. Mugi-mugi urang sadaya tiasa terus diajar sarta ulah ngarasa males supados urang tiasa ngarasakeun naon eta nikmatna ngabogaan ilmu. Panutup ti simkuring, mugia ulasan singket ieu tiasa ngingetkeun urang sadaya pikeun pentingna urang kana nuntut ilmu. Hatur nuhun kana sadaya waktosna, hapunten birih aya kalapatan tina cariosan simkuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.